Nyen konten teh ya. Kenaan itu nyen konten oge jam tayang ngurangan pewas eueuh. Kenaan capek-capek bosan. Bosan kuno tong putus asa ye. Urang berjuang terus proses terus. Kayak anu nonton. Urang seberat tahun nyen konten. Kala. Cek saha mun nonton teh? Abi kan urang ngomong. Eta nonton. Teh, ari ieu nonton. Yuk, kuing tanya. Iya, dengan Tuh, nonton. Hayu gaskeun loba nu nonton biar urang naik. Aya saya. Makanya tong putus asa hirup mah. Kudu terus berjuang. Ayo. Bijak atuh. Din, apal teh masih ripal. Ade apal-apal teh nyaho di jauh-jauh orang di BAP ka dieu. Apal-apal ke henteu. Tuh, naik naon di eureun. Kunahan cuang cileung euy. Poho deui. Aji, yang maneh kumaha? Ela ieu teh gangan mana ieu teh? Poho deui ya. Tuh piraku poho deui. Ka kamari maneh kan jeung si Ripal ya beboncengan ka Mas Ripal. Piraku teu apal jalan. Oh, kan dibonceng wae urangna. Dah dasar pantesan tingali ayeuna tingali. Sawah-sawah. Gunung. Piraku ieu masih Ripal ka kebon-kebon ka sawah-sawah kieu. Poho deui jalanna ieu teh. Terus ieu nu mana gangna nu ieu atau nu ieu? Teuing ka ditu. Ka ditu cobaan yuk. Ah, aing kumaha ya. Anu weh. Enggeus ayo ka dieu lah. Ayo. Ah, aing lieur Mas Ripal maneh di mana sih ah? Naon deui? Tuh, cengar-cengir juga nu gelo anjing. Lihat ka ditu. Maneh teu balik anjing aing lieur. Ka ditu ayo. Geus kagok ka dieu. Lain ka ditu salah. Ka ditu. Ah, aing saya balik deui lah. Lieur ieu mah teh maneh mah ah. Ieu Mas Ripal di mana nih? Kebalik maneh mah. Ieu. Kieu cara mah alamat palsu kieu carana mah. Keladin. Naon deui ya? Asa araneh kieu lembur teh euy. Ane kunaon? Aya lembur naon sih? Rawa badak. Rawa badak. Heeh. Emang aya rawa di dieu? Aya di ditu tuh rawana mah. Terus aya badakna di mana? Maneh. Kampret si aing sarukan jeung bagong. Saru banget. Di maneh komo tah? Jiga hileud, cau. Sya, riway. Aing di mana Mas Ripal? Tah, aya budak leutik. Ai Bumi Naripal di paling mana? Iya, Oh iya, Din. Yang itu sekalian tanya. jangan dianjar ada deket. Ayo supaya antar ceng. Mana Jang? Iya, Oh iya. Iya. Sampul si Ripalna, Din. Nggak sampul. Oh, halus ieu mah imahna beda bejeng 5 urang. Pan. Pan. Bener ya? benar. Aya weuh. Aya. Pan. Loh. Ah, iya aya oge jeulmana. Nah, ka dieu tuh main ka dieu. Kan orang jauh-jauh teh ka dieu rek ngajakan konten. Simpen aja. Buat di jingjing. Oh, tuh da imahna jegamo. Gede. Allah. Jika kampungan aja ini. Oh, pugu kampung urang cicing di kampung pugu. Dieu. Yuk Astaga, di dia tadi pun dapur sih. Apa teh ieu? Geus bae dihandap we. Da mah geus biasa sih di kampung mah. Main gaplek. Ah, main gaple. Naon itu? Tapi urang kukurilingan di dieu. Asal teh teu meunang jahe, tara nepo jahe. Jahe. Heeh. Naon jahe teh? Janda herang. Janda itu enak, Bro. Aing kurang puas. Ayo kumaha ieu rek konten. Konten naon sih? YouTube gado-gado teh ya. Ayeuna. Tuh ayeuna. Ayeuna isukan gitu. Ya ayeuna. Ayeuna tuh. Piraku. Ayeuna buru. Ah itu gara siap-siap. Erek nganjeun konten nu kumaha
Jauh-jauh lah itu kan dia sih. Tengah hargaan pisan euy. Gini barang sih ya. Teuing amprok urang jeung anak tuyul yang di mana ya. Sama sahanya tak. Ya, beungeut bareng mah. Heeh. Pendul. Banget bareng mah cepot. Hayu urang nyen konten teh ya. Kenaan itu nyen konten oge. Jam tayang urangan, pewas eueuh. Kenaan capek-capek. Bosan. Bosan kuno tong putus asa ye. Urang berjuang terus proses terus. Kayak anu nonton. Urang seberat tahun nyen konten. Kala. Cek saha mun nonton teh? Abi kan urang ngomong. Eta nonton. Tah, ari ieu nonton. Anu. Yuk, kuing tanya. Ih, Nonton heueuh, teu? Tuh, nonton. Nonton. Hayu gaskeun belum anu nonton biar urang naik. Ayo saya. Makanya tong putus asa hirup mah. Kudu terus berjuang. Ayo. Bijak atuh. Geus ayo. Sakapeung oge. Saya sakapeung. Mungkin aku takkan pernah tahu jawab rasaku padamu. Ku bahagia melihatmu di dekatmu. Sawah di mana? Ieu wae. Aduh, aing geus lieur euy. Asan teh nyaho kieu mah sugan teh di imah maneh nyen konten teh. Di imah maneh mengeunah jiga mall, tiis, adem. Tiis. Nyaho kieu mah di sawah deui mah geus we di imah urang. Di lembur urang jauh-jauh teh BAP. Itu mah deket teh sama. Heeh, nya lieur di dengan alamat palsu ieu teu balik di jelema ieu hiji ieu. Poho ya. Ih, budak teh. Kumaha Udah aya kieu? na kieu kumaha teh? Terus ari sawah rek nyen konten naon nyen konten ngurek? Lain. Konten ieu main layangan ame rame. Angin Layangan gede. bosen. Di sawah mah biasanya kontennya konten macul, konten bolang. Oh. Eta Kolektor. Anjing konten komedi mah teu cocok di dieu mah tuh. Ka mana deui? Heeh teuing deui terlanjur di sawah tengah-tengah deui. Tempat deui. Jadi kumaha euy, kumaha euy. Nanyakeun ka pas sutradara. Geus lamun cek urang mah di dieu ngeunaan sepoi-sepoi. Ada angin. Heuh sing ngeunah, tapi euy suasanana meuni kieu. Bosen. Geus tanyakeun ka Pak Sutradara. Hiji gak ditu mana nanyakeun. Bos, kumaha bos? Ye, alur carita teh kumaha mah rek di sawah wae. Teu bosen-bosen geus di kampung di sawah. Di dieu di sawah deui. Soalnya teh di Mas Ripal mah aya janda herang. Kumaha bos? Kumaha? Ayo. Mas Ripal, janda. Ayo. Geus gaskuy. Kumaha itu Pak Sutradara teh? Tinggalkeun. Kan janda herang mah 12 wae aing teu bener ya. Oke, jangan lupa apa? Subscribe. Terus Komen dan share. oke, jangan lupa tonton kreator Gado-Gado ya sampai habis. Oh, Gado-Gado channel. Poho, subscribe, minta subscribe tenggel dadana ku aing. Maju wae. Maju ka. Sing tehnya aya nu subscribe lamun tok aing tunggul dadana. Guys, itu guys. Din kemana Din? Ulin lihat dia campur ke Cidera. Aus jahe, Capek banget sih, aduh. Gerah banget abis nyetrika, Dede tuh capek. Kalian berdua ngapain sih tuh? Sini aja kalau mau nyetrika. Din kayak huang. Din, eta mah si Putri, Din. Udah dulu ya, maklum ada fans. Ya udah, bye. Oke. Ini aku mau dianterin sama anak-anak ini desa ini. Oh,
Rumah kamu di situ belok ya? Oh, kemana aja? Sayang kangen banget. Janda heran tulis